budak kewari mah bisa ngagunakeun 3 bahasa sekaligus. Kan luar biasana ieu budak ngagunakeun 3 bahasa sekaligus teh kabeh bahasana pejet. Gitu. Ya. Beh Arman teh ku urang mah geus dianggap kolot. Geus dianggap kolot sorangan. Geus lain geus dianggap guru deui, geus dianggap kolot ku urang mah. Maneh eta ngebahas-bahas umur dianggap kolot. Orang tua maksud aing teh. Komo orang tua mah buset. Udah naon atuh. Nanggap naon beh sepuh. Ku para praktisi akademisi jeung sajabana leuwih sacara intens mah itu diteleuman gitu. Hal-hal naon wae jadi cukang lantaran misalnya pareum atawa melempem nya teu nepi ka pareum ge ayeuna teh melempem meureunna Sepaneng gitu sepaneng gitu mun di bahasa itu mah non mungbulang mah gitu sepaneng ya. Bukan teh 2024 urang moal ngadeng-ngadeng kata sepaneng. Aya keneh. Maneh nusok sepaneng gini teh kaur ngalehek maneh sepaneng aja teh we aliran aing. Ari eta mah jiga nanti baheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Urang mah keprok ya. Keprok atuh. Sanajan teh Japati anu di dieu keprok. Present heula atuh. Present heula. Wilujeng Sumping beh di Capruk Sunda Podcast. Asik. Ieu teh Babeh Arman. Arman Maulana atau ya mah Arman mau podcast. Oh iya. Ya teh Beh Arman teh. Ayeuna teh janten guru bahasa Sunda nya nya. Satacan mah guru bahasa Indonesia. Oh, bisa di switch gitu. Heeh. Nah, terus oge salah sahiji pendiri di teater Sado, laras beh. Oh, Sado. Oh, di STKIP Garut aya nama janten vitamin. JIP. CPL. CPL. Ya, terus oge pendiri oge pembina di Teater Alif SMA 15 Garut. 15. Duka tah aya nama taros kan aya nama cing aya janten naon sarosna. Biasa tacana kumaha Mang? Alhamdulillah. Keluarga sehat gini? Alhamdulillah. Ya dina panang tayungan Allah. Alhamdulillah. Tetapi rada aya masalah teu sareng mikrofon. Kurang deket. Tah eta maksudna. Pekal aja Urang teh bingung diajak podcast. Tapi teu diarahkeun. Justru eta. Dan nungguan tadi ge diarahkeun ka mana kudu kumaha gitu. Da upami diarahkeun da GPS ge sok nipu ayeuna mah sok nyasar. Dia oge nyasar ya. Majar kudu dihareup di TB sadi itu. Tadi anu menarik. Jadi kan salami ieu can aya akoknya anu bener-bener misalnya guru gitu. Itu pertemanan anu serius. Kemarin si Kang itu mah budayawan muda kan ya serius teh. Awalnya sedangkun wah teh serius pisan. Eta lain serius. Saya teh mengarahkeunana. Alah. Ari ayeuna teh ngajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Di SMA 15 Garut. Libels. Cenah mana baheula SMA bahasa Sunda? Eueuh urang mah. Oh emang kurikulum baru bahasa Sunda di SMA? Tah kumaha tah beh? Lain kitu sieun mah tara miluan jiga nama. Kapangi? Kerja mana geus aya. Lain urang nu ngajarna. Bertentangan berarti gimana? Ah, ada asa aya. Urang ge poho deui ting sakola ting teu lah. Ben betina asal lu kan bahasa Indonesia, nah jadi bahasa Sunda beh? Heuh bingung. Kuring oge sabenerna mah. Bobor jelas. Urang bingung jeung nu bingung ya. Nu ditanya we bingung. Jadi nu jelas mah ceuk bahasa pamarentah mah kuring beunang ku regulasi, ku aturan. Harita kabeneran nalika kuring dia ngajar bahasa Indonesia bari ngajegang oge sebenarnya mah dipenta ngajar bahasa Sunda gitu.
Kusabab anu ngajar bahasa Sunda harita keur zaman kuring kira maneh murid wing keneh. Oh abi teh murid babe bola teh? Bener poho. Lah, ayeuna mah ting murid saha. Kuring di Penta ngajar bahasa Sunda. Sok sanajan kualifikasi kuring dina pendidikan lain ti bahasa Sunda, dan masa orang Sunda. Nya. Wani we Nya, gitu. laras. Ngan anu jadi kekuatan kuring harita dina pikiran dia. Bakal ngeunah cik yang ngajar bahasa Sunda mah. Gitu. Naon Bahasa pang-pang sasapoe. nama lain eta unggul. Eta Maku, beges maku. unggul. Nya. Pang-pang nama dina nyarekan si ieu urang bisa leupas gitu. Beda kan nyarekan ku bahasa Indonesia jeung ku bahasa Sunda. Bener. Kagok ku bahasa Indonesia mah. Tapi Jadi ku bahasa tujuan Sunda babe mah ngajar bahasa Sunda nyarekan abi be. Tuar kita aja di Bodoh kamu tuh namanya. sok we tanya. Tanya. Nah, Sip. si dekok gitu. Gitu. Tapi ya aya nu menarik banyak. Alus Secara sana mah. Ayeuna teh aya siga naon disebutna teh pergeseran zaman gitu banyak. Zaman baheula jeung zaman ayeuna. Naon sih nu ngabedakeun misalna aya tantangan teu ngajar zaman sidekok kitu nya nu baheula nu keadaana teh seperti itu zaman teh jeung zaman ayeuna apalagi dina masalah bahasa Sunda gitu. Tantanganna naon tah? Tangtuna wae tantangan nu utama mah dina ngongkolakeun basa ka barudak. Pasti eta benar ya. Bahasa Geus kabayang berarti di situ. Jadi kieu barudak kiwari Hmm. beda jeung nya. Lain jigana tuh meureunnan Nya. tang tuh beda jeung barudak bareto. Mun. Lamun dina kaulinan sapopoe maranehna ngagunakeun bahasa Sunda teh cawokah. Laras. Geus ngeunah we itu menggunakeun bahasa teh. Pan ayeuna mah direumeuy. Ngomong bahasa Sunda bari jeung direumeuy ku bahasa Indonesia. sejen gitu. Yang bahasa Indonesia teh mun di bahasa Sunda mah disebut nanti kan bahasa legeg. Nya. Aya ku bahasa legeg, aya ku bahasa naon deungeun gitu. Nama tapi paling terna barudak zaman kiwari itu bisa ngagunakeun tilu bahasa sekaligus. Gitu ya. Contohna beh. Cek pemahaman kuring gitu. Dina obrolan sapopoe barudak kiwari mah hebat. Dina eta nama bisa ngagunakeun tilu bahasa sekaligus. Nyata bahasa Contoh model kieu. Ari kamu kamana wae? Ku aku ditunggu-tunggu, di waiting. Juwai. Teu momo. Jadi Tilu bahasa sekaligus. Mana aya nu keur hits gini ayeuna. Mana ada kasar eta naon? Pakata gue teh. Orang mah Pakata apa? gue aya tehan tunggu. Orang mah apa teh asyikoli we, asyikoli. Luar biasa, nu jadi luar biasana naon cik? Budak kiwari mah bisa ngagunakeun tilu bahasa sekaligus. Ngan luar biasana ieu budak ngagunakeun tilu bahasa sekaligus teh kabeh bahasana pejet. Gitu. Ya. Sunda ruksa. Bahasa Indonesia pejet. Bahasa Inggrisna hancur. Pur sakikituna. Eta luar biasana teh budak kayak nama dina sakali kecap. Bisa Amuradul. ngamuradulkeun bahasa. Amuradul. Dah ku kituna nu jadi naon tadi bahan tantangan teh nya dina pertanyaan tadi kumaha urang bisa malikeun deui kebiasaan barudak kiwari dina ngagunakeun basa. Nah, maka di dina aktivitas kuring di sekolah mah sok mere waktu ka barudak teh dina saminggu teh. Misalna kieu. Senin jeung Salasa sok gunakeun ku basa legeg. Dina ku basa Indonesia. Senin Salasa. Naon sababna kudu Senin jeung Salasa? Poe Senin mah da aya upacara. Aya naon? Sebut we lah misalna eta mah poe formal gitu tah, poe formal. Senin Salasa make bahasa Indonesia. Rebo Kemis nincek kana rebo jeung kemis di urang aya kebiasaan gitu, aya rebo nyunda aya nama pindah rebo nyunda teh jadi kemis nyunda gitu di sababaraha tempat jadi kemis Sunda aya keneh nu masih make rebo nyunda gitu. Jumaah nah kusabab aya nama kurikulumna geus robah tuluy sakola oge jadi naon sebutna teh nepi ka poe Jumaah teh full day school.
full day school delin teh ka poe Jumaah. Khusus poe Jumaah pek gunakeun bahasa deungeun. Gitu. Rek bahasa Inggris, rek Arab mangga. Rek Jepang pek, Korea madinya. Nu penting mah ngarti ngan ulah ka kuring beunang. Sabab kuring mah lamun geus barudak ngajak ngobrol ku bahasa legek, ate ku bahasa legek, ku bahasa deungeun. Lain kuna naon sok hayang ceurik. Asli ku teu ngartina gitu. Hayang ceurik namun urang jadi inget bahasa babaturan orang digawe di counter, kan orang lembur itu bahasa dibalikan tapi di counter HP. Nya. Ayo nanti bule kan asup. Geus diajar teh ya. Pokoknya diajarna teh tina 75,000 pokoknya mah tidinya. 75 oke. Kadienakeun mah manehna teh geus pede anjing harupan bule. Aya customer asup bae ku urang ki. Cek. Daweung kieu. Ngomong coblak si bule teh. Oh, perhatikeun teh. Oh. Aing geus lah beres jual ngalieu ka urang. Naon cenah euy. Jadi manehna bisa ngomong Sunda gitu. Aduh, ada coba cuan nya. Ya, tapi lamun orang sorangan kok sok ngarasa salut gitu nya ka guru-guru bahasa lokal terutama bahasa Sunda nu aya di perkotaan disebutna teh gitu nya banyak. Ari Babe punten heula satacana Babe teh asli di mana? Asli mah di Sukaregang. Sunda asli gitu ya, Sunda asli. Jadi hijrah ka Tarogong mah pedah kapincut ku urang Tarogong. Jadi ieu teh pesona Tarogong. Lemurna inungna barudak gitu. Lemurna inungna barudak, lemurna hinina jeung akina barudak gitu. Lain lemur kuring sebenarnya mah. Gitu. Kuring mah di Cipanasnya. Aya klon tenang. Jadi promosi. Kamana we kok mah. Tadi mah disadar aya mah. Atuh sugan we. Tah gitu. Aya meureun. Jika ieu. Tadi kan urang ngarasa bangga gitu nya ka guru-guru bahasa daerah nu aya di kota gitu kok. Siga urang-urang mah kan urang ti Lemur itu nya Pak. Ti kidul lah, ti Bungbulang abi ti Cisewu, iko ti Pakenjing. Jadi naon merenya lamun bahasa Sunda nu diajarkeun di sakola teh mina lolobana mah kaalaman anu bahasana teh dina sapopoe model misalnya aya paribasa naon lieu leuweung lieu lamping jauh ka Sintung Kalapa. Soalnya lamun di kota mah nu kumaha Sintung Kalapa teh da di Lemur makan geus apal kitu nya Sintung Kalapa teh bahwa kembang kalapa gitu. Teman tak ngarasa bangga teh dinya kumaha ya cara ngajelaskeunna pasti lamun ngajelaskeun sesuatu teh bahasa Sunda bakal aya pertanyaan deui ti muridna teh gitu. Oh, nyamun di kota mah. Nyamun di kota mah sok apa? Ieu we kan rata-rata langsung paham gitu. Paranti naon newak lauk ti bubu ganya newak belut bubu terus naik kana posong nu rada gede deui geus posong aya deui nu paling gede teh badodod eta teh nah eta mah geus di luar nalar urang mah tah keur ngapunung bisa kan badodod teh panggedeana nya paranti newak lauk sawahangan urang mah di jiga terus posong anu rada biasa eta digunakeunana keur ngabedahkeun balong batur teh eta urang siri urang make kagok make badodod urang berarti nya lamun misalnya aya bahasa kitu dina pelajaran teh jika tadi Sintung Kalapa kitu kudu ngajelaskeun deui berarti nya lamun di kota atau pasti tong boroning nu kararitu cek kuring oge ku obrolan sapopoena wae barudak teh ayeuna geus mimiti ngilangkeun kebiasaanana gitu kebiasaan urang Sunda gitu sapopoe ngobrol masih keneh direumeuy gitu. Jadi boro rek konsentrasi misalnya ngagunakeun bahasa anu bijilna ti Lemur gitu. Ya model bieu nu dieukeun aya bubu aya naon jeung sajabana hal-hal anu kaitanana jeung rek newak lauk atawa misalna belut jauh semalarapaeun urang gitu. Jadi lamun kitu ya abdi jeung Iko kuduna bersyukur atau kudu minder ya apal nu kararitu di Lemur mun ngobrol di kota. Ya nu jelas mah kudu bersyukur meureunnan. Kitu atuh. Nah, artina kieu. Heula poho sangaranna teh ki. Abi adang. Bingung urang tadi diajak ngobrol bari jeung can mawuh. Poho teu kenalan heula. Jalan tadi pas datang can salam. Poho aja. Poho deui. Maklum
Ari kuring mah tapi sok disebut adang. babari poho saya inget teh gitu Tanya sami ari kitu mah. Merenangnya pei tapi Adam gitu kumaha. Mohon. Adang sakabung disebat teh. Ya jadi Pamingal saya mah sebat komar. kieu pei. Jadi kieu pei. Ya urang kudu bangga teh. Urang masih keneh nyekel bag-bagan dina basa anu diturunkeun ku kolot urang. Gitu. Sanajan urang ayeuna geus lain ngancik deui di lemur gitu. Urang naon istilah nama meureunnan hijrah atawa naon ngaranna ka perkotaan lain harti urang kudu mohokeun gitu. Kalau mah cai utamana dina ngagunakeun basa itulah. Ya, jadi mawa basa lemur ka kota ulah ngarasa diri asa kumaha gitu nya. Tapi justru kudu bangga cek kuring oge tadi. Lain bangga enteng gitu nya. Bangga teh jadi bangga di bahasa budina bahasa Sunda mah kan. Naon hese. Ajrih. Bahasana teh ajrih bahasa kolot. Jadi urang teh kudu ngarasa reueus gitu. Kudu ngarasa reueus, kudu ngarasa bunga, masih keneh bisa ngagunakeun bahasa lembur di kota. Orang kota mah datang ke lembur pasti loba olhokna gitu. Urang mah orang lembur datang ke kota mah loba olhok sabenerna mah. Nyali lain helokna ku nuansa perkotaan mah. Misalna anu mimitina urang di lembur mah ningali anu dibungkus. Nah, di ka kota mah mararuka kabeh. Maksudna teh. Sama dibelah. Jadi kan ciri jerona. Oh nya. Maksudna teh jadi Ari pikiran maneh ka mana? Hah? Lain sama. Lain tukang ngomong tukang lolok androk. Wong saya suka kok. Tapi kan kitunya batinlah mana teh ikok diki atuh ngaran teh ieu ki urang kok gitu mah teh. Kikok. Teknon si Kikok enak tahu. Nah, pasti kan baheula-baheula mah nya mimiti urang hijrah muncul urang mah nya ti urang pailemuran ka kota teh eta nu jadi pernah dibahas urang. Jadi rasa minder teh eta sebenarnya di awal-awal mah ngomong kieu salah maneh mah ngale cenah geuning tina logat we geus beda urang teh nya asa tertekan gitu. Nya teh kudu bangga urang teh kok. Nah, ku sabab eta oge urang ayeuna sebenarnya mah itu si Capruk Sunda teh saros nama di 2012 teh kantos janten sate acana asalna teh tina program radio ieu teh. Cuman kapungkur teh kumargi radio anak muda lagu Sunda teh telebet. Lagu dangdut Melayu telebet. Janten lagu teh Korea we. Tapi siaranna ku sabab hoyong mulai bahasa Sunda, jadi ku bahasa Sunda. Tah ayeuna karasan pisah lami kan ngahiji deui teh yang diangkat deui gitu karena dina bentuk podcast ya kitu nya ngamumulai budaya Sunda teh ku cara tina ieu we tina ngobrolna heula gitu ku bahasa Sunda. Tah kebenaran abi teh inget ka babe. Heeh baheula cenah teh boga pembina teater rada kitu eulah ka urang. Ajakan. Rada bager. Aslina Beh Arman teh ku urang mah geus dianggap kolot. Geus dianggap kolot sorangan. Geus lain geus dianggap guru deui, geus dianggap kolot ku urang mah. Maneh eta ngebahas-bahas umur dianggap kolot. Orang tua maksud aing teh. Komo orang tua mah maksudnya. Bukan naon atuh. Nanggap naon be sepuh. Sepuh mah komo ngomong kieu. Geus dianggap saking nganggap kolotna urang ka babe. Urang baheula sakola teh teu boga motor. Tapi boga ka Bogor dianterkeun kana motor. Nginjem mah babe aing motor. Ieu nakeun bensin teh. Lain akhirnya muka sorangan teh dibuka ku kuing gitu. Aduh, seru-serunya. Beh pemi ieu kumaha ayeuna teater beh? Nah justru eta ki ayeuna teh teater teh keur pareum. Lain Di Garut atau napi di sekolah? Lain ungkul di ten urang gitu nya di sekolah. Hampir di Kabupaten Garut aktivitasna geus mimiti ngaheuretan. Bahkan nya nu dikhawatirkeun ku uing teh sieun justru tilem leungit we kitu. Mun. Ya. Nah ieu nah maneh meureun masih keneh inget uing kumaha baheula ngadidik maraneh. Ya, khususnya di angkatan maneh we. Cik kira-kira tahun ieu masih keneh boga hutang tah henteu. Henteu. Oh, henteu geus beres. Henteu nya. Urang jadi aya aturan
salila 7 generasi orang teh kudu wajib keneh datang ngabimbing para gadis muda pada siswa gitu maksudnya teh supaya nanti teater gitu maksudnya teh hutang nate eta salila 7 generasi urang mah geus generasi ka sabaraha di dinya kan 40-an nomor. Jadi tujuanana memang gitu. Ya. Salah sahiji keur ngalestarikeun naon anu geus di rancang ku urang, nu geus didirikeun ku urang, meh teu keuna ku paribasa dina bahasa urang sapopoe mah culdog-dog tinggal igel gitu nya. Jadi urang teh nyieun naon gitu keur naon keur kumaha jeung keur kasahana eta tetep urang teu bisa leupas nalika geus dijieun ku urang ujug kitu wae sina dinikmati ku batur atawa sina diolah diurus jeung sajamanan ku batur. Bisa jadi paham batur mah jeung urang beda. Nah, antukna hal model kitu karanapan ayeuna gitu nya. Karanapan ayeuna ki. Jadi harita sababaraha taun kuring masih kene ngongkolakeun jadi pembina nya, pembina teater masih kene bertahan sabab paham eta kuring masih kene diterapkeun ka unggal angkatan. Tiap angkatan saeutikna nya 7 angkatan boga kene tanggung jawab kudu tuluy ngabina. Kadinakeun sabada kuring leupas tina ngabina kuring ngabogaan tugas nu sejen paham eta teu bisa katarima ku nu sejen gitu ya teu bisa katarima ku nu sejen akhirna nya kiwari cenduk dina waktuna ninggang dina mangsa akhirna teater teu bisa di non dihuripkeun deui gitu. Ai hirup mah masih kena hirup cek beunang ku bahasa deungeun mah mati segan hidup tak mau teh imun suri eta teh sebutna teh mati suri jadi naon ngaranna teh aya mun kaluar ti sakola teh atos we cul kitu nya si barudak model kitu tapi zaman urang mah kan masih kene balik ke sekolah gitu naon disebutna teh masih kene naon ari di luar eta teh masih ekskul masih kene eta dina ekskul masih aya akhirna kusabab aktivitas anu biasa ku urang dilakukeun baheula kiwari ki nya anggota ge anu hayang milu aub dina eta kegiatan jadi kurang gitu. Jadi kurang antukna teater dihijikeun weh jeung KBL teh naon? Komunitas Broadcast Label. Gitu. Ya salah sahiji garapanana model kieu lah gitu. Jadi lah tapi babenya eta nyambung eta antara teater sareng KBL komunitas broadcast ari cek uing mah disambung-sambung di zaman kiwari mah nyambung wae gitu. Disambung. Lah atuh bari yang make. Begitu. Nya teu bisa ngabibisani gitu. Nalika urang keur dina aya aktivitas kegiatan kasundaan itu atawa misalnya keur aya pertunjukan urang butuh KBL misalnya dina ngadokumentasikeun secara etana misalnya urang boga garapan ya hayang pentas drama kumanehanana di shoot gitu nya di kamera didokumentasikeun tuluy di naon di-upload karena naon ayeuna mah disebutna teh geuning Yusuf karena YouTube karena pes naon pesak gitu ya ulah diwagal maneh pamawana tuh tina Yusuf jadi karena pesak ulah diwagal gitu. Jadi nya cek kuring ge nyambung wae gitu nyambung wae ngan hanya kan nu jelasna kegiatan teater nanti jadi rada ka silih gitu nya ka geser. Tapi kaluwihanana sabab komunitas Broadcast Label oge kabagi karena kegiatan broadcast na aya tuluy kegiatan naon videografi fotografi na aya karena mah naon ngaranna teh mun barudak nyieun film nyieun naon gitu. Jadi barudak teater
diasupkeun karena konsepna eta jadi nyambung bisa kuring jadi aktor oge dina filmna. jadi Oh, aktor bener, gitu. bener. Jadi henteu ngan sakadar main dina panggung. Jadi orang bisa neangan tempat di mana dulu nyeun film pendek gitu. Tapi ya nah sendiri pertunjukan sepertos pentas dramanya kamu zaman abi kan wah sering lah pentas drama teh ayeuna teh Pisan. kumaha di Garut Di sekolah mah ki kuring akhirna eta diasupkeun kana kurikulum sebab memang aya pembelajaran nya aya materi ajar dina bahasa Sunda oge dina bahasa Indonesia maneh can ngalaman baheula mah meureunnan anu Teuing kabur. Naon kagiatan teh main drama. Main Drama aya eta dina pembelajaranana. Jadi unggal tahun ayeuna mah ku kuring, tapi itu ayeuna di kelas 2, di kelas 11 meureunna ayeuna mah. Nah, aya ujian drama. Jadi Ujian drama? Ujian praktek di ujian akhirnya ujian drama. Nepi ka kiwari masih kene. oh Nah, keun bae lah cekeng teh barudak teater ayeuna heureut atawa misalna nepikeun ka eueuhna tapi kegiatan berteater tetap aya aya main dramana aya. Itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dinya aya pelajaran diselipkeun berarti masih dina ngamumule rarangka. Bener. Mulai bahasa Sunda oge. Gitu. Lian ti eta oge aya barudak di kelas 10-na, nya di kelas 10 nama leuwih karena broadcastna sebenarnya mah. Jadi barudak teh di sina nyieun warta. Berita? Sina nyieun warta. Tuluy turun ke lapangan ngawawancara batur. Jurnalis Aya jurnalisna kadinya. Jadi sina ngawawancara, sina reportase lah gitu nya. Sina reportase tuluy engke dilaporkeun. Gitu. Aya kayak momen dekok butuh etana hasil barudak nepi ka diedit jiga naon anu nepikeun warta gitu. Itu barudak. Pure barudak. Ku kamera biasa make kamera maranehanana dan perkelompok teh gitu. Bahkan aya obrolan anu barudak sakelompok di hiji lembur gitu. Marake pakaian adat lembur gitu. Itu ngarobrol bahasa Sunda. Aya program eta lamun teu kana warta manehna kadinya gitu. Kumaha we eta mangeunana? Jadi Gitu. Nah, eta jadi larapkeun nya kana gitu ngeplok langsung. nu ayeuna nya siga ayeuna Cik ari mana berarti aktif di teater. aktif Pernah mentas. pernah atuh Aing mana peran jadi naon? Orang Jadi batok kohok pernah. pernah jadi Jadi pelok limus. lain aing jadi peran utama pernah aing Naon? pembantu tapi monte anu paling berkesan anu mana pernah jadi naon? berkesan orang jadi caritana teh ieu ngiluan pentas Tong panyating aja teh drama pernah jadi Sunda jadi jelema miskin anjir miskin. oh tukang nyieun sajak tukang nyieun sajak Tukangin saja. Oh. Cik inget yang sajakna kumaha. jadi aktor utama sebenarnya mah si teh gitu. Orang Anu tapi paling apal kesan kene anu lagu paling nabe. berkesan naon cik? tah pas keur manggung heuh Dikutuk jadi Apal? muk. Lain dikutuk jadi muk anjir panggungna dikutuk dan Settingan mun teh. settingan teh rangkana teh kan ku awinya gitu jadi ngabentuk ruang tamu jeung kamar tah urang teh adegana teh rek asup ka kamar dek ka caritana pamajikan urang teh keur sare eta masih awina jol kitu tak Cek aing oke. tadi nah hate teh wasem iya aing kudu kumaha beuki berat awi beuki berat Kuprak gitu. si Mita ngaranna teh kadang inghakan da apal beneran nu kahiji sieun katingang ku awi urang teh geus panik eta akhirna mah teu kuat nahan Tinggal. sepertiga ang tertincak anjir langsung cempe langsung sepi teuing kudu kumaha eta teuing kudu kumaha Nyaho urang mah sejarahna maneh bet kieu teh kumaha eta ketinggang panggung. teu katingang salamet aing teh Tapi we, Sawan sih, berkesan teh. Sawan. ya gitu. berkesan Kan ari ayeuna bahasa teater gitu nya, eta disebutna teater. Upami teater sareng sandiwara. Eta bentana naon? Eta keneh eta napi. Da abi kapungkur emot teh nya zaman aki
sok marahin sandiwara teh gini jadi rahwana gitu namanya. Tari bentenna naon tah? Wayang orang sandiwara. Aya sandiwara termasuk wakepoh ge baheula mah eta kan kadang-kadang mah ngadongeng. Dang yang nya. Tah baheula nama eta teh ahli sandiwara. Wakepoh teh mata wakepoh mah bisa sora awewena teh ples gitu sora awewe pisan. Nu ngabentenkeunna naon? Bedana sebenarnya mah. Eta keneh gitu nya. Sisi kemasanan nama nu ngabedakeun dina bahasa unggul. Jadi teater mah ieu teh bahasa injeuman ya tina bahasa legeg tina bahasa deungeun sebenarnya mah. Da bahasa legeg nama teater teh seni pertunjukan. Gitu. Ka urang Sunda disebutna nu tadi teh sandiwara. Sandiwara gitu ya. Jadi ku sabab dina pertunjukanana nunjukkeun sababaraha bagian anu kudu diguar. Aya sandi, aya wara gitu tah. Aya kecap sandi kan gitu ya. Aya kecap sandi di dinya. Jadi loba guareunana teh dina sandi na eta dina kecap-kecapan nu ditepikeun ku palaku misalnya anu kadang teu kaharti ku nu nonton gitu. Tadinya nu nonton diajak pikeun ngaguar kecap-kecap eta atau atawa naon anu ditepikeun ku para palaku gitu. Lamun hayang nepikeun kakeheul, hayang nepikeun pikiran deui ide jeung sagala rupa teh itu lamun dina seni pertunjukan dina sandiwara teh nya makana disebutkeun gitu sandiwara. Henteu lugas gitu nya, henteu lugas, henteu merendel mun a teh mah a henteu kitu gitu. Ngangke anu nyimpulkeunana mah saha gitu. Misalna urang aya kahayang keur ngritik gitu. Bahasa ngritikna teh disilokakeun teu frontal. Nah eta dina sandiwara. Di urang mah kan naon ngaranna teh dikemas dina wangun carita gitu anu dipentaskeun gitu. Sebenarnya mah eueuh bedana. Eta keneh mung ari sandiwara mah aya dina kahirupan urang sapopoe misalna urang Sunda. Ari misalna naon teater mah gitu. Teater mah kan ku orang deungeun ge utamana anu puseurna mimiti teater bijil gitu. Di Roma teh meureunnan Itali kelapa gitu. Kelapa mana teh lain Roma mana yeuh Romawi Irama Sarwada ya lah di daerah eta we gitu nya Spanyol atawa naon ka ditu nama mimitina pan ti dinya. Jadi nepi ka urang ka negara urang di negara urang oge sababaraha tokoh nepikeun ka milu naon milu diajar neuleuman perkara teater ieu di urang dikembangkeun gitu. Nepi ka kiwari ngembang gitu. Ya. Aya Sunda Kiwari inian tempat anu maneh hampir katinggang eta kan di Sunda Kiwari. Tapi ge karesan kamari teh ningal pengumuman aya masih ternyata alhamdulillah masih lanjut si Festival Drama Bahasa Sundana teh geunya dukatos nu kasabaraha teh. Tapi kan unggal tahun teh. Nya, eta teh sababaraha waktu ka tukang mah sabaraha tahun ka tukang sempet parem. Sempet parem ku sabab krisis naon nu ngalola. Nya cek kuring oge model tadi nalika dekok tanya kumaha teater di urang gitu. Tong boroning di urang anu sekupna misalna di sakola. Ieu nu geus istilah nama pernah main di mancanagara mah gitunya di tingkat secara nasional atau secara provinsi gitu aya pernah ngalaman surut gitu. Jadi itu walau alamnya lamun misalna ku para praktisi akademisi jeung sajabana leuwih secara intens mah itu diteleuman gitu. Hal-hal naon wae jadi cukang lantaran misalna
pareum atawa melempem nya teu nepi ka pareum ge ayeuna teh melempem meureunna Sepaneng. gitu sepaneng gitu mun di bahasa itu mah non bumbulang mah gitu Sepaneng ya. Bukan teh 2024 urang moal ngadeng-ngadeng ke tas paneng. Aya keneh. Maneh nusok sepaneng we gini teh kaur ngalehek maneh sepaneng aja teh teh aliran ari eta mah jiga nanti baheula. Alhamdulillah ya sakit hidup ya Allah. Ieu mah dicaritakeun deui, bae atuh da teu kira-kira nya pernah bala keur di radio ya, keur di radio. Aya ruangan radio produser Nazari. Ruangan radio mah kan di kaca ulah aya masuk tuh pantona teh asup ka jero teh dikunci. Iya. Manehna siaran sorangan. Asup ka jero ruang siaran dikunci. Wah, muterkeun radio manehna ngalehek sare. Lagu bea sare keneh radio parum digedor kaca teh hudang. Da kedap suara. Hayang mah dibeko eta teh. Pusing. Saya goreng teh kitu ti baheula. Anu ngunci saha ieu nu di luar di jero? Manehna. Asupan masuk ka jero ruang kamar. Saya nyieun privasi sorangan. Cek hayang merek sare mulai dikonci atuh babari ngahudangkeun gitu nya. Apaan kasarea? Paling antara jumaahan da meureun sieun kitu. Niat setam Mau Jumat. lain niat kasarean niat rek sare. Ai keula disclaimer heula eta urang jumaahan mah tara ngonci panto masjid aja. Si goreng teh kitu nya. Benar. Upami aya bae nya ari di kampus masih osok Nah, di kampus mah alhamdulillah masih jalan di eta mah. wari oge tuluy nanjeur gitu. Mung memang kegiatan rada ngurangan gitu. Saprak si Covid datang teh. Oh nya, tahun Covid 2000. jadi titik baliknya teh. Tahun 2000 18 2020. 18 ya. 18. 2018 saat tidinya kan loba aktivitas anu memang kudu dikurangan malah di eureunnan gitu. Nya. Nah, akhirna ya barudak di kampus oge di teater Sado beunang ku imbasna. Tapi cek kuring harita gitu. Salila maraneh resep mah pek weh gitu rek bari susulumutan rek naon oge pek wae gitu. Tong pati ieu. Akhirna ku kagiatan ku kuring digitukeun da nepi ka kiwari kuring memang masih kene sok sanajan teu intens gitu nya teu unggal waktu nyundukan barudak gitu. Tetep we aya singgah misalnya ngadatangan gitu ke barudak saukur ningali barudak model kumaha perkembanganana ya masih keneh nepi ka kiwari oge. Ya alhamdulillah pikeun ka angkatan 25 ya nanti meureunna. 25 kamari dina opat. Dina tanggal genep Juni meureunnan itu ulang tahun anu ka-24 gitu. Ya angkatan 25 ulang tahun ka-24 gitu. Mana angkatan ka sabaraha? Urang mah da teu di Sado, urang mah teaterna di ditu. Ngan urang mah ka Sado sok ngilu. Ngilu sare. Jeung melu nyatu. Bingung nyatu cenah. Pokoknya boga paribasa sih Turji. mah bersatu. Nah, eta Jadi bener. bersatu menyatukan diri. Menyatukan diri. Jadi nu menyatukan umat adalah nasi goreng. Baheula mah aya istilah Kumaha? sarebu mimit lan 1000 ti heula. 1000 pertama. lamun rek dahar ai sangun Pak beas mah kan aya dengan sangunan eueuh dan sing saha jelema nu datang ka sanggar 1000 pertama pokona mah dipajak Gitu. meulina dahar babarengan dina cempe turji Disebut tuur hiji jadi karek sangun karek digeblokeun ka eta teh hitungan menit teh leungit ajeun pokoknya daripada kelaparan mah Bari jangan saukur jeung bala-bala jeung gehu. Nikmat eta nya resepna teh babarengan teh. nya atawa ieu ai babarengan mah kan urang teh da ada di dahar jeung bala-bala ge anger nya sabala-bala. atawa walucina anu ngarambat itu kangen pagar ieu pagar kampus Nu batur eta. teuing teu apal anu kampus pasti nanti ada tanah kampus itu mah Kuring nu melak eta teh. Ngahaja. kana anjir Kuring nu melak aja. Kiwari mah hese rek melak teh. nah Hese rek melak teh. Da sakali sirungan geus eueuh isukna teh. anjing sirung-sirungna Mamba eta apa? Naon Eta teh waluh. da ieu mah pepelakan ngaramat teh. Jadi geuleuh cenah. Astaga. Gitu.
Kapaksa we karek cirungan bijil nepi sajengkal ge geus eueuh eta. Kuring harita mawa binih eta di Cikajang. Gitu di Cikajang. Nah, ngajak mawa nu kolot gitu, meh tereh jadina teh gitu. Kita jadi ngobrolkeun kana walu gitu. Dalam eta ngajak mawa nu kolot mawa nu ramah dicareka. Nyakar kan kolot mawa nu ramah. Tapi geus asup pisan kana capruk sura ka mana we capruk bahasana teh. Bahas waluhnya. Bahas waluh we teh. Waluh. Coba guru mana nu ngebahas waluh? Kembang waluh naon? Kembang waluh naon? Sok, tuh, emang balu naon. Beh, mainnya. Da urang mah teh dia ajar bahasa Sunda keur mana. Kata mah teh teh dina bukuna teh nu bodas geuning naon teh. Tuh, jadi kana waluh bahasan teh. Naon beh? Naon coba? Sok. Anjir. Mun teh salah mah alewoh. Oh bodoh alewoh. Tah eta bodoh kemang waluh. Mantak lamun maneh jadi jelema teh kudu jiga waluh. Tah. Kok kudu bodoh atau kumaha teh? Jadi mun rek ngaramat ku suara. Silokana ade. Tapi ieu kayak aya nu menarik ya teh. Nah, bet di sakola mata pelajaran teh kan bahasa Sunda. Nah, nu dipelajarina bahasa Hungkul teh jeung adab-adabna, adat istiadatna atau kumaha? Nah eta. Kumaha tah? Teu Lain pelajaran adat istiadat Sunda gitu. Nah, panjang. Bahasa Hungkul mah bahasa berarti bahasa Hungkul adat istiadat nu karituna mah teu diterapkeun berarti. Oh, itu maksudna. Jadi kieu, ari dina basa mah ieu geus nyokop karena segala rupana gitu. Sabab aya paribasa kan, hade goreng ku basa. Eueuh hade goreng ku naon? Ku carangka. Ku baso. Kan teu kitu. Matakna. Tapi anu nilai goreng nyogok ku baso. Alhamdulillah. Tapi sama mena aya basa. Akhirnya datang baso. Kadang-kadang aya nu teu basa teh naon jual ka baso we. Lieur kitu mah urang. Tadi teh jadi kana waluh kana baso. Aneh. Lajeng. Jadi intina kieu. Dina ngagunakeun basa mah urang teh bakal direumeuy ku sikap. Nah, ari sikap urang bakal nyokok kana adat istiadat gitu. Budaya. Lamun urang kudu ngagunakeun basa legeg, bahasa legeg. Bahasa naon? Bahasa anu formal. Nah, urang kudu kumaha adab-adabanana. Lamun urang make basa loma kudu kumaha gitu. Adab-adabanana. Model kuring ayeuna diajak ngobrol model kieu kanu digunakeun basa loma. Basa sapopoe. Gitu. Nah, ari ku basa sapopoe mah meureun nu diajak ngobrol teh nu diajak ngomong teh moal kagok. Tapi lamun kuring geus ngajak ngobrol dina kegiatan model kieu atawa di luar ieu tapi ngobrol nyantai tuluy make bahasa resmi. Pi kumaha coba? Gitu. Nah, aneh. Ieu patali jeung nu tadi teh. Spesialna Sunda teh etanya bisa. Patali jeung nu tadi teh. Urang teh kudu reueus naon? Ngagunakeun basa teh misalna ayeuna di bakal era misalna ngagunakeun basa di kota atawa jeung di lembur kumaha justru orang kota anu datang ke lembur bakal era sabab di lembur mah nalika keur nyarita ngagunakeun basa loma teh urang bakal loba kerung budak kiwari utamana mah bakal loba kerung gitu nya tong budak kiwari atuh meureun lah kuring oge sakadapan mah sok rada kerung sabab loba bahasa kolot anu memang kuring can paham gitu ya komode barudak kiwari eta teh ini mas nah tapi kuring masuk resep mantak lamun ulin hiji mangsa ulin ka lembur sok resep lamun ngobrol jeung urang lembur gitu tah aya bahasa geuningan lamun manehanana yang hareupan kuring mah dina nyarita teh beda aya beda tuluy rasana ka urang teh ngeunah misalna tuluy aya anu nyaritana oge misalna garihal atau kumaha anjir teu ngeunah geuning ka urang teh karasana urang jadi bisa ngabedakeun gitu ku rasa ku naon patali jeung nu dieu gitu nah henteu pangajaran budaya Sunda misalna ya budaya Sunda ari budaya Sunda mah ge kana kegiatan kebudayaan Sunda we nu dieukeunana teh da ari basa mah teu asup kana budaya Sunda gitu justru budaya Sunda asup kana basa gitu ya eta anu bagian tina jerona basa teh nya aya budayana aya
non istilah nama tata kramana gitu. Nah, ari kuring salila ieu ngajarkeun ka barudak sok sanajan make papagon nya papagon teh meureunnan buku rujukan lah. Aya buku paket misalna atawa naon kuring sok sakedapan mah eta teh ditinggalkeun gitu. Teu perlu lah buku paket mah atawa kiwari misalna ngusum LKS jeung sajabana gitu kararitu teu perlu nu kieu eta mah saukur tambahan weh gitu. Jadi henteu ngutamakeun mun eta kaasup kana bagian kurikulum, kuring mah justru kurikulum teh rada disingkahkeun saeutik gitu. Teu kabeh da bisa dicarekan. Nah, justru barudak teh kuring diarahkeun kumaha carana sangkan bisa ngagunakeun basa numerna. Tuluy misalna bisa naon ngalakukeun tata krama nu hade gitu, utama nama misalna dina yang hareupan jeung sasama, jeung sahandapeun, jeung kasaluhureun gitu. Ya, dina basa Sunda mah eta sebenarnya mah nu paling utama. Engke tidinya bakal nepi kana misalna kumaha urang kudu ngahirup huripkeun budayana gitu nya. Kiwari aya bahasa nu kasebut misalna urang teh kudu ngabudayakeun bahasa Sunda gitu nya, urang teh kudu ngabudayakeun bahasa Sunda. Nah akhirna dicokot lah ku ku ahli-ahli atawa naon kasebutna. Jadi bahasa teh kaasup kana budaya, padahal cek kuring mah beda lain gitu. Justru budaya eta aya dina jero bahasa gitu. Bahasa mah jadi cikal bakal, jadi indungna gitu. Budaya mah justru eta rembeyanana lah gitu. Matak mun tadi nanyakeun naha berarti da ari dina bahasa mah geus aya sagalana. Geus aya sagalana. Budaya naon teh geus aya dina bahasana gitu. Loh, gitu. Teu karawas ieu nya. Mohon teu karawas ieu teh. Kopi deui atuh. Karek jam 8. Karek jam 8 sudah. Tapi urang bala pernah ngalaman kieu hiji deui mah ya. Ngalaman kieu beh. Jadi urang teh terakhir teh diajar bahasa Sunda teh urang teh SD meureunna pelajaran bahasa Sunda. Pelajaranana di sekolah anu formal gitu nya di SD. Karena kadeu jeung SMP, aya SMP. SMP aya, SMK teh aya. Oh, pernah SMP? Pernah. Satu SMP TK deui urang mah. TK. Pas kadeu diwajibkan TK aing paling TK. Asal lieur bongkotan kieu. Asup TK. Lain paingan ya, kiwari budak mun rek asup ka SD kudu TK heula. Sing horeng bisi ka alaman geus SMP. Alaman TK kudu balik deui. Ade wae. Aya kieu barudak teh beh. Ari ngomong sapopoe teh bahasa Sunda gitu nya. Tah, tapi ketika dibere pelajaranana nilai panggorenganna teh bahasa Sunda. Nah, tanya bet kitu. Eta kaalaman ku urang. Kaalaman deh. Belah mana hesena. Anu menu karos bobe sendiri sebagai pengajar eta anu kendala teh murid-murid seperti itu teh paling mana gitu tah? Iya. Ari nu dijadikeun tolak ukur keur bahan panilaian mah tadi teh kuring kurikulum nya. Kurikulum papagon anu kudu diajarkeun ka budak teh tah ieu misalna nya basana atawa aya materi-materi ajar anu nyoko tina bahasa legeg tina bahasa Indonesia. Aya materi naon gitu. Sementara barudak itu resepna karena hal-hal anu kegiatanana teh sapopoe we gitu. Sementara ayeuna barudak diarahkeun kana hal nu sifatna tekstual, ilmiah ya, anu dumasarkana ilmu teks gitu, pembelajaran gitu. Barudak teh tepati resep sebenarnya mah kanu kararitu teh itu sabab resep nama model aktivitas kumaha orang Sunda misalnya gitu nya praktekna teorikalna rada kurang. Jadi teori mah kurang. Jadi ari keur kuring matak teu kaget sebenarnya mah. Matak tadi teh cek kuring mah sok rada
nyingkirkeun saeutik bagian kurikulum mah. Da Kanyataan di lapangan nya dina kanyataanna model tadi teh akhir dina nilai mah mun barudak dibawa kana materi mah pejetan nilai teh. Gitu. Ya, nilai pejetan. Ya. Kusabab ningali realitasna model kitu Ya. nya kuring berarti kudu muter otak. Da penilaian dina ilmu di sekolah mah teu bisa urang teh nganilai budak secara tekstual, secara materi atawa kognisi lah istilah nama secara kognitif. Aya tilu meureunana kudu jadi bahan penilaian teh. Jadi nilai teh lain dina kognitif hungkul, aya kognitif mah dina pengetahuan urang kana materi gitu. Tapi aya psikomotor, tah ieu bagian kana praktek. Gitu. Budak teh leuwih loba kuatna teh di belah dinya. Gitu dina psikomotor. Gitu. Motorikna teh leuwih jalan kana kegiatan-kegiatan anu manehna bisa leuwih laluasa ngaekspresikeun maneh gitu. Naonna ngaekspresikeun. Lah ini hese. Gitu. Bahasa kidul eta teh mah ekspresi. Bahasa kidul Nu katilu tina afektif. Efektif. Tina afektif mah leuwih kana sikep budak teh gitu. Sikepna nu hade sanajan dina materina kurang misalna nya mun kasebut tadi mah kaalaman nu ku sidiki manehna posisi bodoh misalna. Tapi da kusabab sikepna alus nya urang teh aya meureun nilai kanyaah pira ku eueuh. Tuluy dina Itu banget sombongna kalau dina kegiatan nya contohna mah teh jauh ya mah gitu kusabab aya hareupeun geus sih dikieu jadi objek sebenarnya batu artinya ngobrol dengan ieu mah contoh ka urang gitu. Aya kegiatan resep dina kegiatan kasundaan dikaitkeun lah kadinya gitu. Oh si mah da resep gitu sanajan materina kurang nilai teh standarna misalna KKM gitu nya nilai KKM-na teh kudu meunang 70 ku kuring mah dibere we 80. Kan jadi 50. Karena sedikit. Tuh. Ditaikeun jadi 50. Kusabab sok itu motor aja diturunkeun. Ayeuna mah keur kabeh sabenerna keur kabeh mata ajar oge lain hal anu disebutkeun ku kuring wungkul kabeh guru ge sabenerna kudu nyokok kadinya. Teu bisa urang teh ngandelkeun budak tina sisi materi wungkul. Lamun kana sisi materi wungkul tadi ge cek kuring nilai budak pasti pejet. Akhirna target pikeun nepi kana KKM secara nasional moal nepi ka iraha ge gitu. Matakna guru nya khususna kudu boga panilaian di nu sisi sejen gitu. Teu bisa objektif gitu wae ya. Sisi nu sejenna kudu dijadikeun bahan panilaian. Budak di kelas peureum wae misalna kan tetep kudu bere nilai ku urang Eta pisan. Mal nyebutkeun si Diki. Urang udah ningali ka luhur. Da disebutkeun. Tah kitu meureunnan lah dina mah. Itu sanes teu sono beh tapi dengan da kumargi nyangkolong kana waktos. Mun dina bahasa Sunda sudah menyengkolong ke waktunya. Loba teuing ngawaos. Ada yang perlu didugikeun heula teh anjay. Nah, eta panten terakhir mah ieu lah anu gampilna we beh. Harapan babeh nyarira kana budaya Sunda ieu kumaha ya? Karena perkembangan budaya Sunda ieu. Karena perkembangan manusia Sunda. Manusia Sunda. Iya, kan beda orang Sunda, manusia Sunda. Jeung Nyunda beda. Wah, ini bahasan bakal jauh deui kan Dipilih lah ini karena waktunya sudah membahas kerajaan. Itu dibeki-beki teh kana kerajaan. Karena palebah dinya mah kayak kuring boga guru sorangan. Can kakuasai ka kuring mah. Karena wilayah eta mah gitu. Jadi intina mah lah meureunnan. Lamun tadi ditanyakeun naon harapan kuring dina ngahirup huripkeun meureunnan budaya Sunda atawa kasundaan. Intina mah kudu mimitian ti kuring sorangan gitu. Mimiti naon da kuring mah jalma hirup nya anu naon cek bahasa legeg mah meureunnan kuring teh jalma berpikir dan berkembang gitu. Jadi kuring kudu mikir kumaha carana mengembangkan mimitina tina katurunan kuring. Nangtuna wae tina katurunan kuring dibiasakeun taya oge meureunnan keur kabeh kolot
lamun rumasa ngarumasakeun maneh urang Sunda ajarkeun atau lain ajarkeun beureun biasakeun ngobrol di imah teh ku basa Sunda. Itu ku basa Sunda ka budak urang mun geus biasa budak pasti bisa. Gitu. Kadituna bakal ngabiasakeun. Gitu. Lain misalna ayeuna budak diantepkeun cul wae gitu. Budak ayeuna mah da palalinter. Ting dibere parab naon dah. Gitu nya. Paling tersorangan teu diajarkeun ku sacara materi di sakola anu can sakola wae kan geus nggunakeun basa. Beureunan ieu teh ari kuring mah di lenyepan teh oh ieu kaleuwihan ti nu maha kawasa teh ka urang gitu tah. Urang dibere kaleuwihan kasampurnaan dina ngagunakeun basa. Budak leutik wae nu teu diajarkeun basa ku urang geus barisa kana basa sorangan. Basa urang Sunda budak ulin sapopoe gitu. Main bobonekaan, main iimahan jeung sagala rupa kitu. Geus bisa nata imah. Bari jeung kumaha basana, komunikasi antara palaku nu dimainkeun ku budak eta budak satepak. Can asup TK-TK acan geus bisa kaulinan model kitu. Pek lenyepan ku urang eta. Ieu kaleuwihan nu dibikeun ku nu maha kawasa ka urang. Jadi lamun urang ngabiasakeun ka budak urang katurunan urang ngagunakeun basa sapopoe urang kasundaan atau bahasa Sunda minimalna bakal lanjeur moal aya nu tadi teh budak bisa ngagunakeun 3 basa sakaligus bari kabehanana pejet gitu. Nya. Itulah. Itu betah keneh ngobrol tengan kumargi nu ngedit lieur banyak teuing mah. Itulah pokoknya mah ari harapan urang dia ka pun guru ayeuna cik ti muridna naon harapanana. Harapanna mah abi mudah-mudahan babe sing panjang yuswa, amin. Paparingan kesehatan teras, pasihan kakiatan dina menghadapi godaan dan cobaan dari murid-murid terutama gadis muda beh. Aduh. Orang kali SMA ayeuna sareng zaman kapungkur mah abi benten pisan. Tina segi ukuran penampilan maksudnya benten eta. Dekok kuring mah da tipe lalaki satia euy. Itu ya. Percanten beh. Lingkungan aya. Percanten beh. Lingkungan aya. Jadi ngan hiji bae mah. Hiji. Jadi mah. Hiji kuring mah nu di imah mah. Hiji di imah mah. Oh, ini di luar imah loba tetangga. Bener harapan tapi mah sami lah. Di pas kesehatan banyak amin. Alhamdulillah ayeuna biasa ditepangkeun tuh jadi kawauhan teh nya ku cara silaturahmi kieu kan bertambah teh. Mudah-mudahan dina ngadidik murangkalina terutama ayeuna kan ngajar bahasa Sundanya. Mudah-mudahan anu ngajarna sehat, nu diajarna sehat. Semangat. Urip kitu nya urip kabeh. Da kan balik deui kan tadi, naon bedana cek urang tadi orang Sunda manusia Sunda. Ari orang Sunda mah orang Sunda kasakabagehan no cicing di Jawa Barat. Orang Sunda. Ari naon deui kaduana? Manusia Sunda manusia poho sorangan ngomong Sundana. Ari manusia Sunda mah manusia anu ngajalankeun adat istiadat Sunda. Ari Nyunda produk nangke jadi jelema anu Nyunda gitu. Atulah mudah-mudahan gitulah nya. Lieur urang oge. Hiji deui penten harapan mudah-mudahan babe engke ngapromosikeun ka murang kali sakola supaya ngoskeun subrek. Eta hiji deui. Salila dina jero. Salila dina jero eta aya kuring mah insyaallah. Jero kuring dina jero kurung mah insyaallah. Insyaallah dina upacara bendera diumumkeun. Mun tiasa mah didamelkeun dina mading. Terus upami kabanyauna aya sharing oge di sekolah priyogi bantuan kita berdua siap beh. Tah eta beh. Eta nu utama mah keur kuring teh. Kuring ge dah hayang nanyirkeun barudak dina widang model kieu. Siap. Itu utama nama komo dina hal-hal anu pikeun ngahurip hirupkeun Sunda mah. Itulah. Siap. Siap kok. Siap. Kula sare. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Wah, can ka briefing Gusti. Oh.
briefing lah. Enggak. Tah, gitu obrolan orang di Tendalina seru pisan. Pokoknya tong hilap di like, subscribe, share, naon deui? Komeng. Wilujeng ke pandai di Capruk Sunda, Minggon Payun. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Ngacapruk tapi tengah caprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.